Pengen teh naon di dapur teh meureun rame si horeng parabot hayang geura dikumahan cenah urang teh geus teu kuat hayang geura mararani cenah majarkeun teh hayang dikumahan meureunan da mak nya deui parabot bisa ngomong ieu mah hideng we pangomongankeun ku parabotnya beres ngagunukeun gerohanana teu hilap di dieu teh nya si mejana ge urang lap-lap da geuningan sok sing dalalah dir lamun geus masak teh ka itu ka dieu ding dahdirna teh sing uprat apret mata kudu dilap ieu teh pang nama pentingnya nya kudu we teh dilap si kompor teh da geuninganan teh geunah loba minyak teh geuninganan aya bapa budak jadi dinya teh keur gutrut keur naeur cai arek naeur non ninyuh kopi heueuh hegae urang mah rek gegero saking teu bisa sok we ku babah saking sorangannya leungkeun bae da urang mah moal nitah majarkeun teh heueuh da lamun urangna keur nitah pasti nitah ngan urangna keur gegero jadi we teu nitah heueuh kitu majarkeun teh di dieu ge tong salpoknya caina oge ya Allah butut beurit mah badag ieu mah sagede buuk sigana mah jadina teh lamun gegero caina leutik teh sok tara leluasa geuninganan jadi urang teh bisa ngaburah bareh cai jadi kudu diirit-irit cai teh nakuran atuh caina leutik heueuh apanan ieu teh bangunna mah ting kacocokan ting digilir da di dieu teh geus halodo eueuh hujan geus aya setengah bulan leuwih mah tapi da ieu teh kamari nama ieu teh kamari oge sorenya masih keneh badag tadi we ieu mah isuk heueuh abongkeun sagala pre budak sakola pre salaki pre cai ge ngiluan pre leutik ampun geuninganan kunaonnya lamun beberes caina leutik teh asa kurang semangat kitu tah lamun teu dipaksakeun mah ieu ge cici hayang nama cicing we kitu tah lamun tapi dah kudu dipaksakeun ieu teh gerohaneun teh geuning geus kekeleuweuhan hayang digerohan ieu teh sabenerna mah tadi oge ngan urang teh tuna taneh heula cai apanan caina ngarelek mah kudu dituna taneh heula ngarah meunang geuninganan tadi oge nyeuseuna mah wah kedeui we nyeuseun teh bingung cai leutik mah arek nyeusehan ge kumaha geuninganan tah beres gegero tuh teu hilap di dieu ge nya urang empel heueuh hampura ieu teh masih keneh pabaleot geuninganan lah ari anyaran mah aduh da sok hese letah teh jeung sok aya nu ti ku dawet sagala letah teh jadi sok pabaleot teu hilap oge nya nya di luar urang empel heueuh dari dinya teh sok paranti barudak geuning dariuk tadi dia oge kudu eta bahan-bahanna teh dientepkeun keur dijahit ku aya sembeb matak antep we lah aya sembeb teh keur gawe apanan heueuh pan libur kapagawean hiji deui gawe di imah teu menang libur ku aku teh da urang majikan galak cenah ih meuni sadis eta si heueuh lain apan ai keur libur kapagawean anu nomor hiji nama jadi nu ngagawean anu di imah teh teh geuninganan beres ngepel teh teu lila bagian ka dapureun kudu diempel nya ulah poho ieu dapur oge da tadi nama teh hayang ngumah dapur hayang nyekatan dapur tapi da si horeng caina ge leutik wah bisa kumahaeun moal mahi caina oge jaba teh geus burit jaba kudu ka sholawatan kudu ka majelis taklim ieu teh kumaha cai leutik geura tuh tinggal ngarelekna